Prabu Muningkawati, turunan Prabu Siliwangi ti Pajajaran, marentah negara Haudoni anu lega jeung makmur. Baginda kasohor salaku ratu anu sakti, wijaksana jeung disegani ku 13 negara taklukanna. Patihna nyaeta Arya Mangkunegara, sesepuh kerajaan nyaeta Uwa Lengser, laya Dipacakra jeung jen anu boga pamajikan 3. 2 permaisurina asana katurunan bidadari nyaeta Ratnasari jeung Ratna Kembang Purba Intan. Maranehna hirup rukun sarta keur ngandung 3 bulan. Nalika keur bertakafur, 2 permaisuri teh sare tur menang mimpi anu sarua. Kucing Candramawat naik ka pangkuan, pakakas ruksak, tungku paeh, nasi nyebar, dendang ngagoler, jeung nagara Haudoni kabawa banjir. Dina mimpi, Prabu Muningkawati oge katembong ti leuleup jeung parahu kencanana. 2 permaisuri nyaritakeun ka Prabu, tapi Prabu teu ngarti maksudna. Baginda netepkeun pikeun menta tabir mimpi ka Uwa Lengser. Lengser sabenerna apal yen eta mimpi alamat aya nu rek ngarabi 2 permaisuri sarta rek maehan Prabu, tapi manehna teu tega ngomongkeun kabeneranana. Ajenna nganyebut lamun henteu alus meureun goreng, lamun henteu goreng meureun alus. 2 permaisuri nyaho yen Lengser nyebutkeun maksud goreng. Maranehna babari ngomong ka Prabu yen tabir mimpi sebenarnya cilaka. Prabu teu percaya, malah nganggap mimpi eta alamat bakal aya raja anu bakal takluk lampah ka anjeunna. Sahingga negara taklukanna jadi 14. 2 permaisuri nyarankeun supaya Prabu nyingkahan diri heula. Prabu karasa dihinakeun tuluy ambek. 2 permaisuri anu keur ngandung dipaluruh jeung disiksa. Maranehna teu ngalawan, ngan ngungsi ka kamar 25 baris. Katawa salawe jajar. Kapal wates nagara Haudoni. Di nagara Kutadaha aya 2 raja kembar, Gagak Sagara jeung Badakomala. Duanana hayang boga permaisuri turunan bidadari, yaela Ratnasari jeung Ratna Kembang Purba Intan. Adina Intan Wayang ngalara rencana eta lantaran henteu saimbang jeung turunan Pajajaran. Tapi 2 raja kembar teu nurut, maranehanana mutuskeun indi ka Haudoni. Nep di walungan Cipatunggal. Saderek waktuna urang nyumputkeun ajiman. Leuh, uitna duana. Saha 2 aki-aki ieu? Kimu miuhan utusan. Sok atuh anterkeun ka karaton. Prabu percaya karena caritaan 2 kolot anu nyamar eta. Duanana ngajak Prabu ka Kutadaha pikeun ninjau nagara taklukan anyar. Prabu angkat tanpa pangiringan jeung tanpa mawa azimat. Sanajan geus diwawarankeun ku 2 permaisuri yen eta 2 kolot teh palsu. Prabu ambek ka permaisuri jeung teu ngadengekeun nasehatna. Nepi ka Cipatih Nunggal, Prabu ngarasa lemes teu bisa lempang. 2 aki-aki balik deui kana wujud aslina, Gagak Sagara jeung Badakomalang. Maranehna ngajentrekeun jati dirina sarta rek maehan Prabu, tapi teu hasil lantaran kesaktian Prabu. Tarung gede lumangsung nepi ka ngagoncang surga loka, nyebabkeun bidadari nurun kasakit tur tutuwuhan jadi layu. Yang Guru ningali gelut anu teu aya tungtungna. Anjeunna ngirim carios gaib ka Prabu Muningkawati pikeun ngalah demi keselamatan jagat. Hayang Guru ngajangjikeun yen Prabu bakal hirup deui liwat anak anu keur dikandung 2 permaisuri. Prabu nurut jeung nembongkeun titik lemahna di pangkal Cangkeng Kenca. Gagak Sagara maehan Prabu Muningkawati. Ratnasari jeung Ratna Kembang ngarasa ku alamat yen salakina geus pupus. Maranehna milarian layang Prabu tapi teu kapanggih. Duanana tuluy naek ka surga loka minta katerangan ka Hyang Guru. Hyang Guru ngeceskeun yen layang Prabu moal bisa kapanggih sarta maranehna kudu cicing heula di surga nepi ka waktunya melahirkan. Aleba, asupkeun manuk kana badan banta eta. Urang pikasieun 2 raja Kutadaha. Putri ieu kalimu tendahareu. 2 permaisuri diturunkeun ti kahayangan. Lahir 2 orang lalaki anu gandrung ku kasakitan.
Yaksa Wayuta datang. Orok sakti nembus keluar jeung mawih yaksa. Dua orok nulungan indungna balik ti cadas patenggang. Saanggeus gede, maranenyan milarian ku Tadaha putra ngabales pupusna bapana. Gagak Sagara jeung Badak Komalang gampang dikalahkeun. Tapi Ratnasari menta sang putra ngaurungku deui raja kembar ku kasaktian Cupu Manik. Sang raja kembar hudang deui sarta akuan takluk. Prabu Muningkawati ngahampura Gagak Sagara jeung Badak Komalang. Dua mana sumpah 7 tuntunan moal ngalawan keturunan Prabu. Nagara Kutadaha diserahkeun ka Prabu jeung Prabu ngangkat Gagak Sagara jadi wali salila putra-putrana tacan dewasa. Sadayana balik ka Haurdoni. Prabu oge menta hapunten ka dua permaisuri lantaran teu nurut kana nasehatna. Lengser nyarankeun ngaruat nagara ku nanggap pantun Pajajaran supados jauh tina bahaya.